Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idh laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul arabi wal ajam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man hafadha sunnati akramahullahu ta'ala bi arba'i khisalin. Al-mahabbah fi qulubil bararah, wal haibah fi qulubil fajarah, was-si'ati fir rizqi, was-thiqati fid din. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad kuddisa sirruh, man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Mudah-mudahan urang nu hadir wengi ieu di poe kiamah jaga singkenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, bil khusus guru urang, sepuh urang anu ti parung ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun, sareng para kiai nu sanesna, bil khusus pun lanceuk Kiai Haji Rafi'i beserta para kiai nu sanesna. Mudah-mudahan para guru urang, para kiai-kiai urang sing paranjang yuswa nu bararokah. Aparat pejabat pemerintah ku kaula dipika hormat, atasan bawahan bil khusus kepala desa, teristimewa para panitia penyelenggara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Moga-moga para pemuda putra putri urang ku Allah sadayana sing disarolehkeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hampura majinya punten ya mak. Ieu kisuntama ieu ngomong lagi geus leuleus ya. Geus leuleus nama atuh ti tanggal 1 Mulud bannya. Jadi nggak serak sawaragi ngakanan berkat malulu sampai ka ucing-ucing di mahkulakot kieu bener ke laut tedaekeun eta berkah mulut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jisim kuring dongkap ka dieu hiji ijabah undangan. Lembur naon ya? Kalang anyar. Kalang heubel ceng. Kalang anyar apa kalang heubel? Nu kahiji kula ijabah undangan urang kalang anyar.
Nu kadua kula sejak ngiring takzim wa takrim maulid nabi jeung urang dieu. Lamun jaga urang kalang anyar ku Allah digiring ka surga sebab gara-gara ngayakeun maulid rasul kula ge Haji Jamaluddin. Urang pandai gelang anu dhaif, anu fakir hayang kabawa ka surga gara-gara urang kalang anyar. Tapi sabalikna lamun urang dia ku Allah jaga digiring ka neraka jojong bae ngabring kula mah ulah dibawa-bawa. Nu katilu tujuan kula ka dieu sejak silaturahmi. Ari eta cenah urusan ngaji sarua bae, ngaji mah kiai deukeut kiai jauh, ngaji mah sarua bae. Komo ieu urang kalang anyar urusan ngaji mah bau. Urang dia bagus ka sohor urusan ngaji mah gitu ngeredul. Kaciri ieu ka banget ngedul mah lain deui. Jamu teu darareugel cek aing mah asana budak dia ieu. Ngaji teu pati beug. Salat api-ap. Sedekah pel. Naon arahkeun tah hirup. Aya keneh di dieu nu kitu. Bedil. Nyesek-nyesek alam dunia mending dibedil cek aing mah. Atuh naon ngajak-ngajak babinihan tah hirup. Naon jelemana kiai ulah karunya jalanna mana akhlakna bedil ku urang teh eta omeankeun kiai tah jeung ustad dulur. Betul apa tidak? Tegas urusan ngaji mah kula ge hayang ieu. Sehingga ieu mah lain ngaji mah ieu mah nya neuk cacahan bae mah. Ari cacahan mah endah bae kiai. Kanu handap tinu luhur kanu handap, nu beunghar kanu miskin, nu miskin kanu beunghar, pajabat ka rakyat, rakyat ka pajabat, kiai kanu bodoh, nu bodoh ka kiai. Cacahan ieu endah bae. Cacahan mah atuh lajur mah cacahan-cacahan hulu balukang tah kumaha bae. Ngan awas hampura ngaranna ge keur cacahan, engke bisi kula kade kade itu keur cacahan. Ngaranna ge cacahan ieu aya nu kajejeg. Nu deukeut teh mah kasepak aya ku kula ieu. Nu kalayak aya nu kadupa aya hampura keur cacahan. Ngan ieu cacahan urang loyogeun kana sesuai judul memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kunaon ieu muludan kudu digede-gedekeun sampai menelan biaya puluhan juta bahkan belasan juta bahkan ratusan juta. Kunaon gitu naon kudu atuh kudu pan nabina geus maot mohon Rasul tos pupus makomna di Madinah hayang zarah ka ditu laju enggeus daftarna boga duitna endek saha nu mawa angin puyuh tapi ulah leutik hate moga-moga kanasibkeun urang diamin ya robbal mohon Rasul tos pupus cek Rasul kieu hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum cek Rasul hirup aing mah bagus pikeun daria kabehan bahkan cek Rasul paeh aing ge bagus bae pikeun daria. Sahabat bingung qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana cek sahabat mohon Rasul hirup anjeun mah tangtos bagus pikeun kami. Iya Rasul nyarios maot Rasul ge bagus bae pikeun kami ari kitu kumaha Rasul jawab hayati khairul lakum madumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup aing cek Rasul bagus pikeun daria kabehan selagi aing dakwah ngajak ka umat tinu salah kanu bener tinu teu hade kanu hade tinu kakufuran kana kaislaman maka hirup aing cek Rasul bagus pikeun daria kabehan. Bahkan cek Rasulullah wa mamati khairul lakum paeh aing ge bagus bae pikeun daria cek Rasulullah. Mana bagusna wadzalika anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnain wa khamis fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum.
Cek Rasul, paeh aing bagus pikeun daria. Mana bagusna? Sanya-nyana amal daria kabehan. Cek Rasulullah. Ditembongkeun ka aing tiap-tiap poe Senin jeung poe tah, kitu eta. Geus tiap poe Senin jeung poe Kemis ditembongkeun. Munasabah urang disunahkeun puasa Senin Kemis. Supaya orang ditembongkeun amal kapayunan Rasulullah eta keur ibadah nyatana puas. Nah, iya para hadirin. Kumaha eta? Fama raaitu min khairin istabsartu bihi. Di mana-mana umat tak keur berbuat amal anu saleh, deuleu anu keur salat, deuleu nu keur ngaji. Kaisukan ditembongkeun ya. Bah, deuleu budak kalang anyar. Kerpeting geus muludan, Masya Allah, memperingati hari kelahiran aing. Ya Allah, dulu aing barang hakan be di dinya hadirna. Masya Allah, bahkan aing ngarokok ngabudak be ala patekna kenal pot motor. Aing ngahajang ngilunya tuh be datang ka deja asup angin timahna. Dulu cek Rasul. Umat aing dulu, Masya Allah, atoheun ta Rasulullah. Dulu nu maca salawat, dulu anu maca zikir, dulu nu maca Quran. Masya Allah, cek Kangjeng Rasul atau hentar Rasulullah nempo umat nakos kitu. Tapi sabalikna, wa ma raaitu ghaira dzalika, di mana-mana aing nala umat aing dulu nu teu salat, dulu nu jam 11 poe Jumat nu teu jubur kebo. Aya keneh di nu kitu. Poe Jumat deng-dengen ka masjid jam 11. Aya kumaha kala nutur jubur kebo aya keneh. Bedil. Akhlakna. Masya Allah. Dolo nu zina, dolo anu maling, nu ngahasud, nu mitnah. Kumaha eta Rasulullah hewaeun? Henteu. Kangjeng Rasul mah. Kumaha? Istighfarullah lakum. Rasul mang mentakeun istighfar. Pikeun urang keur hirupna mawa umat istanqadana minan nar minad dhalalah ilal hidayah, tina sasar kanu bener umat dibawa geus maotna ge kumaha eta umat anu maksiat. Masya Allah, cek Rasul Gusti hampurakeun umat abdi budak kalang any sebab budak dinya mah darareug teu baroga el bararod ngarared karunyaan Gusti umat abdi mah aripis kaimananana laleutik awakna tapi geled deh hutangna ulah congacangir rodiah ai pi hewaeun nan ieu baroga hutang doangna ge nya kaciri sih banget boga hutang malah teh kerung ben aya iya bangsa tukang nyusahkeun salaki teh anu kieu ya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim eta Kangjeng Rasul maka lamun dibaleskeun jeung jasa Kangjeng Rasul muludan cenah tiap tahun beak puluhan juta beak ratusan juta can ayana naonan ka naon sababna komo lamun dicaritakeun engke pupusna Rasul mun aya waktu urang caritakeun riwayatna Pak Bu kumaha eta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun ka umat begitu lahir ke alam dunia kharra sajidan nyuk seruk bari sujud naon disebut ummati 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 umat kaula keur orok keneh geus ngomong-ngomong umat iyalah pimpinan urang mantak urang syukur ka Allah dijadikan umat Kangjengna. Maka Nabi Musa cek Nabi Musa lamun kula hirupna sabada Muhammad yakin kula hayang jadi umat Muhammad. Nabi Musa kabitaeun urang mah kuari geus teu kudu muasaan deui geus jadi umat Kangjeng Rasulullah Muhammad. Nu mawi Rasul diutus ku Allah ka alam dunia nyandak tugas 5. Sakumaha tadi ayat Quran dibaca ku guru urang tadi ku Kiai Ojong. Sakitu ngeunaheuna bala hadirin sadaya. Kudu ta anak barisa maca Quran, hararese kuari neangan bisa maca Quran. Bener tah henteu? Anak ibu di ka pasantrenkeun untung, Bu. Anak ibu di pesantren untung ieu di pesantren Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir
indung bapana tos maot ngalir ka indung bapana. Teu kudu make Allah ma'ausil. Teu kudu. Naon sebabna? Lamun anak pribadi mah teu kudu. Sebab min jumlati amalil walad amalul walid. Setengah natina pagawean anak pagawean kol. Moal aya anak mun eueuh naon dia bijil tina batang kalapa. Sugan budak dia bijil tina batu. Maka sagagah-gagah na anak dulur moal mahi kakolot. Ceng mun hayang berkah hirup hormati indung bapa. Pala hadirin sadayana, di antarana jelema nu moal meunang sapaat ti Kangjeng Rasul, para pemuda, neng parawan, jalma nu tukang ngalunjak ka indung bapa. Moal kudu meunang sapaat ti Rasulullah. Naudzubillahi min hormati. Ieu kuari loba anak dajal. Ma ka dia, anan dia. Menageus kolot indungna geus 70 tahun. Kula nitip anak ya cina 3 ta anak kula. Dia nak kemana? Nak shopping. Ayo shopping naon tuh dia? Alah moal nyaho. Kula nak jalan-jalan ka Lipo Karawaci. Lain sugan aing mah shop emping, cek indungna shopping eta. Pokona kula nitip nama ta anak kula mun ngisi-ngisangan, waya nyatu ta kumaha bere, awas ku kula. Mun kieu mun ka ditu, awas mah eta anak wani ngancam ka indungna. Tangkorak dia bareto direuneuhkeun ku indung. Can kabales jasa indung kuari geus nyiksa deui bae. Bisi aya di kalangan anu kitu geura tobat dia memeh modal. Anak dajal model gitu. Ih kokolot. Nah naon? Kecuali indung hayang nimang incu hop bae. Kitu kuduna coba nok mah hayang nimang encu ya ku sono-sono teuing. Pan indung kolot nimang teh nya. Cing indung kolotna bau kuat petalanan iruan petal iluan cadel ngomongna hideung ge kuat hurung bae nang hulung teuing nang helang teuing nang pinteng teuing kumaneh ngalaka saha bapa hideung emah hideung kumaneh meuni geunuk atuh mun teu ngalaka tangkorak dia uyuhan teh doang jantung teh anakna cek aing. Iya makalaka ditelepon waya dohor bu cek anakna cleaning be tadi itu tilipo ma anak kula geus bedahareun can cek indungna teu nyaho ja anak dia mah antlok-antlokana doang bangkong aing mariut nu turun-turun aja na dulur aya anak model kitu geura tobat memeh kaeh masyaallah pala hadirin sadaya naudzubillahi min moga-moga di kalangan mah eueuh amin. Mantak ceng pemuda kasep hormat ka indung bapa. Nek usah dihormat lamun lain ku urang. Cenah bodoh temempan ge ka batur. Ka anakna malabatan dua wali. Geura petingan tuh makam karamat Syekh Mansuruddin Cikaduan. Geura petingan tuh Sultan Hasanuddin Banten. Jarah dia tiap tahun ka wali Songo. Tapi lamun teu memperhatikan indung bapa, doa wali nyangsang moal tembus ke arasna Allah kahalangan ku doa indung bapa. Doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doana kolot kanu jadi anak lir ibarat doana nabi ka umatna dina pada wajah dijabah ku Allah. Saking eta kudu ngamulyakeun ka indung bapa munasabah Rasul sampai nyarios moal meunang sapaat umat aing ti aing cek Rasulullah lamun naledorkeun ka indung bapa. Kadenge ku pemuda awas hati-hati ka indung bapa sensitif indung bapa mah. Berarti Pak Bu eta urang kadang-kadang teh urang keur dahar indung ngaliwat teu nawaran kuat ceurik kauruan aing ku eta kadang-kadang poho tuh indung kalah hadirin sadaya hati lamun eta anakna mondok indung bapana maot nyampe ka ditu cenah indung bapana mah aya keneh atuh ka ditu ka babakolotna ka ninina terus ka ditu eta Amah Haji kula pada tadi wasiatan ku guru cek guru kieu ceng lamun aceng jaga ku Allah dinasibkeun boga santri wayahna mun ti peuting jam 2 jam 1 hudang kulilingan eta pasantren baca-bacakeun kulhu baca-bacakeun ayat kursi sabisa-bisa bae salawat naon bae supaya barokah eta tempat ulah kosongeun tina santri cek guru
dilaksanakan ku kula aya balik ceramah jam 12 jam 2 ayo ngulilingan horeng lain eta bae seluruh kalakuan santri kanyahoan kurang bener horeng eta santri pun itu macam-macam nu dikobong horeng kak aya anu ngopi bae geus 2 mu waru ieu nu kieu nu ngabeakeun kolot pakaya kolot ya aya anu ngomongkeun calon mitohana bae ari calon mitoha dia kuari-kuari kumaha pugu koret cenah waru aing kamari ulin di paraban oncom bae cenah sampai kotombean hulu aing aya anu ngomongkeun kabogohna bae ari kabogoh dia kuari kumaha doang tiba-tiba kieun ka aing cenah ku aing dihajar make idqala yusufu mental diembat ku aing pake palam maroenahu cicing bae waduh cek baturna ngaca banget dia lain temeng pandoa gitu mah aya anu kokorian bae bade teungeunahun Allahu akbar him waduh aya nu kikituan bae aya anu maca kitab bae aya anu ngapalkeun amil bae aya anu halo besok jadi nih jadi emang siap-siap uangnya ada beas dijual 20 liter kebelaan kabogoh nu kitu bae aya eta aya anu ngapalkeun alfiah bae bade jeung ngaco ngapalkeun ge eta kaji ngapalkeun eta kaji ropai aya bae eta santri bade ngagelendreng bae kieu lah kula sok ngadengeun bae qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mata betah mah meuning balik jadi nanti saya tak gitu amat gitu ke musollian alan nabiyil mustafa sakalian bebe jaka indung bapak tolol dia aya anu maca Quran bae kabeneran gaduh murid aya tama atuh aya 10-an udah jinunteuna 40 eta mah sia teh maca Quran bae ngaderes maca yasin bae ku maca yasin aku lagi aneh eta geus tama 4 kali bae cekula ai saya 4 kali tiap Jumat ieu kula deukeun 4 kali malam Selasa dia 4 kali malam Minggu 4 kali cekula pohara amat ibu budak rajin amat dipanggil ceng ari aceng maca Quran gitukeun 4 kali bae pugu cenah Kak eta mungguna macana ngiriman bapak kolot pan urang bapak kolot kan 2 ti ibu hiji ti bapak nini ge 2 kan jadi geus eta cenah jadi 4-an cenah Kak cekula rajin amat Masya Allah pohara eta budak hiji waktu geus untama eta hiji waktu maca yasin we dengan sakali kula deukeun kieu pan eta sakali tunduh meureun horeng wa ilai turjaun sadaqallahul azim ngomong geus kitu manehna cek manehna makolot rejengan bae nya buku imah aceng tunduh cenah ulah ributnya rejengan bae eta mah cenah ada tah yang weteh kayak macam minggu hareup gitu kan ieu si ieu dua ngabagi berkat bae aya eta nu kitu aya eta Masya Allah dulur ibu mondokeun anak waduh bu pelem nyaho kana pelem alabatan pais belut ngageleyer pelem biaya masantren dikembalikan ku Allah jaga begitu ditimbang ibu jeung bapak amalih anak blek berat kalando atuh kana raka berat ya gitu mah ulah sok senang-senang tepuguh Kak waduh ndek dibalangkeun ku malaikat op cek malaikat aya naon Gusti cek malaikat jadi si ahli neraka keula ieu si ieu horeng boga kana amalia blek ditimbang berat ka surga cek eta jelema amaliah naon Gusti pan dia bareto pernah mondokeun anak lin di Parung atau di Pasir Kopo mohon eta dia beak harita anak dia sabaraha tahun 5 tahun bahkan beak eta naga dia beasna 7 ton lin anak dia menyatu bae ieu ngalaka dia gawena duitna bea dia beak 10 juta mohon ya teu keur jajan bae anak dia mah mulian pulsa bagawena laju dia teh ngojek dan notok link kana jambatan keragak cenah pugu mohon cenah Gusti tah
Hei Gusti, anak kula pada jadi kiai, aing mate minta jadi kiai. Oh, anak dia jadi preman di Tanjung Priok. Aing mate minta jadi kiai. Nita ke mondokeun anak, eta termasuk jihad fisabilillah. Gitu, masya Allah. Jadi kiai teh jadi urusan Allah. Sebab ibadah mah teu kanu bodoh teu ka kiai sarua ba. Kita ibadah. Betul apa tidak? Nah, iya. Untung tante. Lamun mondok anakna untung ge. Maka cek Allah kembali di Al-Qur'an tadi nuku qori dibaca teh. Rasulnya nak tugas 5. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hiji tah tugas Rasul. Nuka dua wa mubashshira, nuka tilu wa nadhira, nuka opat wa da'iyan ilallahi bi'idnih, anu kalima wa sirajam munira. Mun aya waktuna urang bahas kabeh, mun eueuh sadatang mah bae jeung taun harup. Hampura ka buku kula ye dasar mamulu dengan sarada sesa naju ye ngomong kori mah punten maji dibagi-bagi be paling setengah jam 40 menit 45 menit telok lewati saja maksudnya mah telok kori mah di bawah 1 jam bae. Jadi babagi waktu babagi kesehatan cek Rasul irba'u anfusakum karunyaan awak anjeun sadeui lamun awak urang ngarunya jabatur memoal urang geus namru maneulekeun model teh jengkak neulekeun bodak kok kiai gering sakitu-kitulah mere teh beuki ngumbaran teh daek bener teh henteu teu mata ge kakak ulah sok kenteringanan teu pogo nya ulah cungar cengir samsiah ngan aya teh samsiah aya teh anah si masih toh aya si kokom aya bo punten ya cek Allah alami muradi nabi inna arsalnaka syahida aing ngutus anjeun cek Allah Muhammad syahida ngajadikeun saksi ti mana Gusti tina agung jeung lihunuhungna agama Allah Islam gagah saksina Rasulullah ku gagah eta Rasulullah bu pak masya Allah akhlak Rasul mun dicaritakeun di alam lautan jadi mangsina daratan jadi penana dulur kaburu saep cai lautan kaburu saep daratan akhlak Rasul mah can beres di alam hadirin sedaya iyalah akhlak junjunan alam syahidan gagah Rasulullah gagah agama Islam hebat saksina Kangjeng Rasul iyalah syahidan numawi pak bu jaga urangnya bakal jadi saksi tina umat-umat nu heubeul begitu umat Nabi Nuh ngadalak ka Gusti Allah kami gara-gara di neraka ieu Gusti teu mere utusan teu ngayakeun utusan cek Allah ngomong naon dia pan aing nurukeun Nuh teu ngajak ngomong naon aya cek Allah saksina saha tuh umat Muhammad bener Gusti nurukeun utusan Nuh alaihi salam ngan dadia terek percaya bang kawara cek urang tak kabehan adalah ka umat Nabi Nuh kitu Pak Bu begitu cek umat Nabi Nuh ari daria nyaho ti mana pan kami umat ti heula dari umat panderi tina Quran sebab kami mengimankeun ka nabi-nabi nu baheula ka rasul-rasul nu baheula wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida eta jadikeun saksi para hadirin wal hadirat nu kadua Rasulullah diutus ku Allah ka alam dunia wa mubashshira ngabubungah kasaha liman amana ay liman ata'a kajalma nu taat ka Allah kajalma nu iman ka Allah kunaon di surga di bebungahna ku surga hayang urang dia ka surga ai jatuh edan
Naju embung ka neraka. Oh, ja cager. Pak, Bu, neraka panas. Panas. Cek saha? Doang nunggu sebaik ditu. Neraka panas, horeng kieu. Jaeta kibahlul kufi mah teu ngarasakeun panas. Kangjeng Rasulullah asruk-asrukan aya ridho Allah mah teu panaseun. Begitu pintu neraka rek ditutup ku Allah, 7 pintu neraka cek Allah, Muhammad coba deuleuh heula tuh seluruh neraka. Bisi aya kene umat anjeun. Eta Rasul asruk-asrukan Bu Pak. Jeung malaikat Malik asruk-asrukan neangan umatna ti pintu kahiji neraka sampai ka 7 barang di dulu bener budak kalang anyar malulu araya diungkapkan syak terus sadia aduh abdi sa Junaid maaf ini contoh iya nih durang mah dia kalang anyar aduh geraan Rasul yang disapatan dia sok ngaji aduh ulah ditanya ulah macan pernah adik kamu sholat wow 1 tahun 2 kali waduh nanti dia pernah muludan aduh jauh kejelah nyumbang mereka sasakula itu ya jangan johok waduh tapi dia iman ke Allah iman Rasul iman Rasulullah iman pokoknya Rasulullah mau menggegeran angkatnya kami masaul tekawawa angkat Kangjeng Rasul. Neraka kedua bener kalangannya kayak saku mana? Icot. Cot dia main di dia. Wah, udah lebah Mang Rasul. Gerak. Tekawawa. Panas. Ja eta Rasulullah mah teu panaseun. Oh, ternyata eta panasna neraka suluhna meunang mamawa urang waktu di alam dunia. Mana eta nu tilok salat, nu tilok ngaji, nu gap. Alam jadah doa. Iya banget balak double genep kabeh ya. Nu eta lah. Nu zina, nu maling, ternyata eta hakikatna mamawa suluh di dunia jangan duruk awakna sorangan keneh di neraka. Naudzubillahi min. Geus geura malalikit, ieu urang geus karolot. Dulur hadirin sadaya. Neuk irah eta ibadah, neuk engke deui kek deui jadi bang. Geus kolot mah cenah ibadah aing mah cenah kebae. Aing ngaji, kebae mah geus kolot. Ngomong naon geus kolot mah tanya kanu kolot ku ari. Mata kurang deuleu. Ceuli kurang. Nu torek ngaji pan ripuh eta. Nu torek ngaji atuh ripuh. Aya gelap, buricat, goledek, joger. Kalah ngomong ka baturna, dia mah ngajina batuk bae cenah. Gelap ka disangka batuk coba. Ku dengkek tas eta. Gelap kok disangka batuk. Dia mata tadi batuk bae jaga rieung jenengan aing. Pugu gelap. Geus ripu ka geus kolot mah. Bener teu? Mantak munasabah cek Rasulullah bah sababaka qabla hiromika mengpengker ngora memeh datang kolot. Akur. Atuh eta. Geus kolot lain deui. Teng ka dieu enan bah. Apa hayang ngalauduk. Cai panas itu cai anut melodok dia cai panas mah. Cek anakna cai itu sebenarnya harnek. Terus apa sang hadapkeun ke kiblat, abandek salat. Geus kitu beka karak, kunaon dia kerja jak teu daek. Kunaon keur ngolah teu beuki. Kunaon keur mampuh teu daek. Geus kitu kakarak. Mikir sampai dinya. Ulah mangpang mengpep. Betul apa betul? Aduh, abah sang hadapkeun kiblat. Pan kitu mah abah geus lain rarasan. Abah mah geus deukeut ka hareup, jauh ka buri. Masyaallah ku ari geus teu ngeunah ngakan tai-tai ajan. Ngakan uyah ada dasi, ngakan cabe lalada, ngakan gula ada ramis. Atuh jelema cager tolol model kitu mah. Sababaka qabla hiromika. Geus kolot beka karak. Ju indungna deui.
Neng, enon mah, tasbih mah kadiakan. Menek nantu, nek ngadoa yang diampura dosa kudu loba roja geus kieu maka Allah. Allah mah pangampura dosa mah rumah loba dosa. Aju mah apakena jampena apal ti Kiai Bareto sok ngaji ka Parung, sok ngaji di dieu. Doa yang diampura dosa. Apal tuh mah apal. Atur ge wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana eta mangga sekolah teh nya pikun meureun salah dengen-dengen bae apuana gambirana apuana gambirana apuana gambirana cek incuna ye seureuna sakalian mending nyeupah mah sakalian ka aku jebuk we hiji cenah. Kunaon keur ngora teh daek geus kieu beka karak wari betul apa betul. Nah maka eta Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia ngabubungah jalma nu iman ka Allah anu taat ka Allah kunaon ku surga digiring ahli surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bapak nira yusawara doang mamar jet pambai. Wallahu alam bimuradih. Kayaknya udah jam heula. Tadi geus ngobrol bae jeung Ka Haji Ropengi. Itu kan mah haji aya bener aya mah haji ulah kebal-kebal geus kolot. Urang kudu tahu situasi. Mantak eta ngadoa jadi imam kudu aya ilmuna teh kitu. Ulah mentang-mentang ngadoa apa doa kabeh doa dibaca. Kuat lojor. Ka doa-doa ngising dibaca nanaonan. Aminah ge moal bener. Amin. Woi, min balik min. Cek malaikatna di amin digetakan kitu aing macana. Da ge kula ceramah atuh ulah kabal-kabal sedang bae ka. Terus ya wani nambahan nah ya gimana urunan bari jeung hara reseta di pentana ieu koing kaciri loba kana can lunas ya nu teu mere bae aya ieu jelema kuari kitu Kak kala loba kuari kieu jelema nyumbang teu beuki mantuan teu daek nyawat be ka panitia laku dicekek jelema kitu ieu eta jelema kuari kitu kumaha dia nyumbang mulud pokoke mah henteu butuh boga duit atau burung itu yuk ngaberesan ya nana panggung teu hayang aing riet hulu aing mah atau mending itu burung nyokotan itu tuh prasmanan ih nyari cangkeng dahar hayu cenah diajaknya tuh behayu laku diketik dan kitu Kak nyumbang teu beuki mantuan teu daek nyawat bebek ya ieu jelema kuari kitu teu lolobana aing mah teu cocok di imaman ku eta. Kunaon dia teu cocok bae cenah mah. Teu makul aing mah. Teu aing mah teu cocok bae sumpah bae cenah mah. Urang kitu, teu cocok bae. Pada eta meureun imamna was-was. Teu cocok aing mah cenah si eta nu jadi imam. Teu makul bae cenah aing mah. Cek masyarakat atuh imaman burung ku dia. Aing deui can pernah. Kumaha tadina ya dia. Pada eta meureun imamna was-was. Nu ngamumna si Pardi. Usolli par lain kelayang bela hempang cepu majikan aku cenah ka balik teu hayang aing salat di absen gitu ya cenah arak mangli aing mah cenah kajunian GR tadi omong-omong cenah aing tadi disebutannya parde mending balik aing teu hayang arak mangli aing salat di absen gitu di mana bagu guruna cenah ti Suntama meureun parde usolli par awas bo terus sononya kangen alhamdulillah
Saranawan baik isin tama urang deka kula peda kula murah ya merenya dulur hadirin sadaya eta ahli surga digiring ku Allah kasur bring beriring Abdullah Masya Allah begitu hadirin sadayana Rasulullah memang lebat ke surga langsung nyepeng bendera berbicara ke Abu Bakar Siddiq cek Rasulullah cekal ya bendera ajak ku anjeun umat-umat aing anu baroto di dunia ahli ibadah anu sangat sabar kuat bahkan tilok marah mun dihina ku batur bahkan rajin sodako tuh ajak hoi cek Abu Bakar Siddiq saha nu tukang kieu yo nu tukang ibadah nu tukang sabar tukang salah sunah hayu ka surga jeung kula hayu wah beh brang ti parung ti dieu ti mandog ti dieu kalang anyar eueuh waduh eueuh deui bae samlawi kumaha ya Abdullah cek Rasulullah nu kadua Umar kasihna Umar ya cekel bendera bawa umat aing nu bareto jihad fisabilillah ngabela agama aing sehingga ngabangun musola geus ngabangun daek ngeusi musola daek berjamaah rame di berjamaah alhamdulillah bau kalang anyar kesohor be pemuda gitu tilok eudeun ke musola mun subuh mah komo di maluwi rame jeung subuh mah beuh aya 7 jajar horengan tujuan ka budi hiji-hiji gitulah doang rawayan leumpang Bu Pak Masya Allah cak atuh nu tukang jihad ngabela agama Allah cak Rasulullah Sayyidina Umar woi sanu tukang jihad sanu rajin ibadah woi Abdullah kula kalang anyar eueuh deui bae belah mana isam ka bawana kitunya aduh aing ripuh ya lebah dia ya Utsman cak Rasulullah Sayyidina Utsman atuh ulah aya itu mah Utsman mana macem Utsman tukang pedagang jengkol tukang ojek itu Utsman sahabat Utsman bin Affan betul apa tidak Utsman cek Rasulullah ya cekal bendera ajak ku anjeun jalma tukang rajin hudang ti peuting tahajud makana iya Bu alam dunia masih kena kuat ya gara-gara 3 perkara nu mantap ieu dunia can dikiamatkeun ku Allah hiji Allah mandang ka embe 2 mandang ka bedul 3 mandang kana lauk 4 mandang kana monyet 5 mandang kana seluruh sasatoan dipandangkeun ku Allah berarti dulur manusia geus teu dipandang ku Allah dalam penuh daroraka betul mandangkeun ka dinya hiji tah nu kadua nu matak dunia can dikiamatkeun ku Allah masih kena mandang ka aki-aki jeung nini cek aki-aki ulah gagah badak dari ya kiai ge aing patok dunia ulah waka bangga ki nu mana aki-akina eta mah hardolin dahar modal aki-akina nu ieu wabil asharihum yastaghfirun aki-aki nu dipandang ku Allah nu daek hudang tipet salat tahajud 2 rakaat langsung maca istighfar astaghfirullahal li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jamil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal nu eta ta aki-akina mantak lamun hayang manang darajat anu luhur insyaallah kudu radin hudang tahajud ti peuting salat 2 rakaat lamun hayang jembar rezeki kudu rajin salat rezekina hayang kontan salat maid
Menang harita kene. Kisuntama atuh Allah alam gede jeung leutik nama. Menang we pokona mah. Pan eta Bu, punten salat dua tinggal dina doana. Allahumma in kana rizqi fis samai fangzilhu. Gusti mun memang rezeki abdi di luhur langit pang turunkeun. Hujan. Kabeh kabagean. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Mun memang rezeki abdi adi jero taneuh pangaluarkeun gurudug dangdeur. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Mun memang rezeki abdi jauh pang deketkeun ngaleut padagang kaung kalembur tahu bulat digoreng belang penting wak eta padagang tahu aya ka dia tahu bulat wat mewek kana kaya yang tahu bulat eta yang teu aya wakwawan naon eta wakwaw eta ih geus teuing burung keur jualan ieu manehna. Bu, nu dipandang nu kadua aki-aki nu hudang ti penting rajin tahaj. Nu katilu nu dipandang ku Allah masih dipandang ibu-ibu nu keur nyusuan anak. Bu mantake ulah kususu sapinya, kususu indungna bae. Buat ganjaranana. Gede. Bener ah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Cek ibu-ibu kumaha ya mak kiai, cek bapak-bapak ulama ya anak leutik geus teu bog. Nah, lamun geus teu boga anak nu leutik, geus kararawit susuan deui bae bapana. Balik ti dia kenyang sat. Cek bapana, cek itu kunaon ieu? Cek kiai ge nguatkeun dunia. Bu, alapatan jet pam. Maling kita deukeun asup maling. Begitu diintip maling, cek maling kurang dalek udah dalek seorang deui kurang dalek behalanan cenah orok meni gede di huluna cenah jata aman imahna eta lam jadah sia ulah cuma cari ijah Bo eta Sayyidina Utsman mah Pak tahajudna ti penting teu seueur mah ngan 2 rakaat kisuntama ngan sarakaatan 15 juz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kadituna surat Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. 15 juz. Naik deh kalau huruf. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah sampai minal jinnati wan nas sampai dinya. Geus Sayyidina Utsman mah tahajudna sapentingan 2 rakaat ngan hatam sa-Qur'an. Aya budak dia nu kitu lain mun aya ku yang dibayar 4 miliar pan aing wani ku Allah teh kiai na ge can mampu boro-boro ka lamun teu maksakeun eta udang tipe ting aduh beneran sanggup kegabah eleh ku kadu malaikat mah gerowokan heuy budak alang anyar nu tarorek udang dia hayang naon dia hayang jalan dia bagus hayang boga jambatan meminta ke Allah musabibna da Allah sababna ku pemerintah keheula ulah kanyakan pemerintah lebat deui deui ngabela urang heula caricing ku yang dikiekeun ram jadah doh nggo goreng batur awak sorangan tilok indi introspeksi asa hirupang bener na bae urang betul apa tidak lamun jelema hirup aku bener edan keneh ta si eta tapi lamun jelema ngaku edan tereh cager hirupna kitu pa hirup mah patokanana betul apa tidak dar dari sadaya waduh Pak Bu tipe ting udang sanggup kita kan waduh eleh ku kadu malaikat nguraukan woi hayang naon dia hayang beungar cek Allah ge dibere hayang naon dia hayang beli mobil dibere hayang boga naon dia hayang loba duit dibere hayang boga anak nu soleh dibere wah tarorek urang mah berikut kula sarua ka kula ge rumah sangeudul
kuna nungguan kado karek parapas korejat jeleng awah kata sian orang itu sian cucuk awah kot sak hiber baik makanya itu pakai celana antuk kajut hiber kemana anaknya molor baik disepak dia molor baik kado tuh ragak kebelah mana bah aing kaki dulu dia ke girang kot bala katak sak anak jeung bapak horeng nuragak cumplung pajuh taku dia roros karasa meureun tos eta urang mah eleh kudu kitu ulah cuma cengir sama haram jadah sama udin sama man si haram jadah sia atuh nya cumplung kopong deui eueuh sian ngana ge cumplung atuh bolong cumplung mah di mana ge tolol aduh bener ceng cumplung bolong cumplungnya bolong jangan nyanyi ini nya peot atau kabeh peot ini mah gitu goreng deui iya udah mah elek kudu gitu begitu Rasulullah masihkeun deui ceng eta bendera ka Sayyidina Ali cek Rasulullah cokot ya umat aing ajak sa Rasul nu rajin puasa nu rajin maca zikir nu rajin maca Quran nu rajin puasa nu rajin sedekah anu ngahormat kanu kolot karunya ka budak ngora bawa anu sopan berakhlak ayo cek Ali woi saha woi nu rajin sedekah woi kula cek urang kalangan kula cek urang kalangan dia memuludannya ngilu pada duit jauh ke jeloh aduh aing teh kawa jauh ke jelohna doang ieu bade yang berkat aing samlawi jauh ke jeloh deui ampun aing jauh ke jeloh teh sanggup pakai pada manuk yang di imah meureun lumayan tuh kira-kira kakek mereka jauh ke jeloh jauh kulutuk onam pabajikan kula keur nyiram teh hade jauh kulutuk hei bo pak diajak abrul-abrulan barang datang ke pintu surga dibuka ke malaikat etap surga pintuna salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin mangga jalma soleh cek malaikat geura lebat anjeun ke surga khalidin langgeng di surga pang miskin ceng lalaki dibere 70 bidadari 70 bida kali susuna 2 140 atuh panen dia hayasna lur susu kabeh ka dia susu ka ditu susu nasuku bekot susu nasuku ngaceli susu bau anggeus 140 teh budak atuh anggeus Masya Allah cek ibu-ibu ari kami menang naon kiai ibu-ibu bakal jadi komandana bidadari anu bakti ka Allah bakti ka Rasul bakti ka salak insya sanajan di dunia jendol wah di akhirat jendolna leungit petotna lempeng bakal gelis ngaburanya alhamdulillah insya Allah teh tak kudu hayang digiring ka surgana Allah bo Allah kumaha cekali surga wa qalul hamdulillah ya itu satu mantep jeung mun ayeuna maka eta suara 12,5 juta eta wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin mun ku Muammar Jetpam 10 juta eta man ieu mah aing upay-upayan Allah mun Muammar Jetpam atuh anggeus dulur kumaha eta cekali surga alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah bener Gusti
Nah, nu dijanjikan Gusti ke di dunia saja nu ibadah ka Allah, taat ka Allah, ngajauhan larangan Allah, surga. Bener teu bohong Gusti, janji Gusti. Cek ahli sur. Nah iya, urang mangan, urang mah ibadah teu bisa, salat urang mah teu bisa diandelkeun. Benar? Usolli di musola, pan hate mah di sawah. Bener teh teh? Teh nek salat dohna ngajarum najis teu kapanggih. Barang sholat Allah berteng bae jarum liwat horeng nyelap nak utang. Tak urang mah ieu kulantaran mahabbah ka Rasulullah, hayang amat jaga di aku umat Rasul di syafaat. Ngancek Imam Qusairi, anna mahabbatallahi wa rasulih la tahsulu illa bi mahabbatil ulama. Moal hasil saknyana dia ngaku cinta ka Allah, ngaku cinta ka Rasulullah. Moal hasil eta cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulullah, lamun teu cinta ka para kiai heula. Urang nyaho usolli ti kiai lain ti Rasul heulaanan. Nya pusat mah Rasulullah. As-syari haqiqatan huwa Allah, as-syari majazan huwa Rasul. Syariat Gusti Allah, hakikat syariat agama teh tunya hakikatna Gusti Allah, majazna Rasulullah. Disampaikan ke Rasul ka sahabat, sahabat ka tabiin, tabiin ka murid-muridna, terus ka muridna, terus ka muridna, ka kiai, ulama ka guru-guru urang. Datang ka kalang anyar, salat dohor 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Henteu kabeh tungtungna. Ya tak Pak Bu. Ti saya tak urang ti kiai. Moal hasil mahabbahna. Betul apa tidak? Dalam mantap pula eureun-eureun ngararaj. Ibu-ibu ona belah mak sok rajinnya. Sok aya 30-an, 60-an. Bapak-bapak paling ge 10 mata ge sesa-sesa juri. Nu teu ngaji ka mana di baju jurig. Oh, ibu-ibu mah abring-abringan mun ngaji marawatas, jerona buras, apem, gegetuk barang hakan bae ngajina barang hakan. Beneran ibu-ibu mah. Ketuana teh masih toh, ketua majelis nyamper kata tangan kasih odah nak ngaji moal dia moal urang gitu dia aya mah keur galau, aduh aya galau sagala teh si odah urang gitu dia galau eta ieu salaki aing datang ti Jakarta teh bebeunangan hendak kesel pusing hutang ka warung coba opat warung ku geus teu meunang ngutang deui mun aing anak 18 ku dikeureuneun deui la ilaha illallah pusing aing pusing. Enggak sih aku mana masih toh. Bener angka. Ngaji ngajak-ngajak aing. Ih. Pan dia majing salah kita mah duit dia memarahan kana ngaji. Atuh sabodo cenah aing macam si masih toh, aing ngajakan juga dia nak ngaji. Moal aing keur ka itu, bapak kawean. Teh masih toh be ka majelis, cerot banyolokeun ampli. Nya cempreng nya cerewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diantos di majelis kada kaya kula sorangan bae. Waduh. Salawatan manehna. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Jauh nu nembalan ieu. Biasa manggil teh, biasa kematian manggilna heula. Ibu-ibu sekalian hari ini jangan sampai kita lukan sebab itu kadang yang kusi odah dia laga dia doang ustajah baik aing mau ngajinya gariung aing dia mau gede laga dia masih toh oh aing itu hayang ngaji aing keur galau badak bagawaya dijawab kumaha bari penyusuan baju salaki teh ya baju lepis nu duitan ngamarahan aing ge emang nyaho poe ieu pangajian ngan aing mah moal ngaji sebab loba pagawean bari ngabanting-banting ke celana lepis gua lebot rosa teuing ngabantingkeun atuh tali kutang pakat sabelah moekeun pakaian keluar atau susu dayun sabelah kadala ku ojek woi susu dayun sabelah waktu koreja teh leumpang ka jero aduh aing susu aing cenah pegat deh kutang aing cenah disambung ka jero ieu mah ka dapurna ku tali plastik ka
utang hejo tali plastik borong atuh pan tali plastik mau lindir teh cengnya atuh dihadekeun susu atuh kan pentil susu malik sabelah kadang ke pemuda oi tali susu tuh malik sabelah pentil susu eta lakibatna mamarahan teu puguh ieu pentil susu malik kutang diganti ku tali plastik malik mah jojong bae teh pentil ngarajinya insya ayo ngomong geus penting maka atau kikian mah hayang malah asup ieu beneran teh lain keur ngetakeun ieu nya tah geus rasul diutus ka alam dunia wa nadina wa mubasysyira ngabubungan tah begitu Rasulullah dulur hadirin sadaya nukatilu tugas Rasul wanadiro nyingsienan kasa kajalma nu tukang maksiat ka Allah kunaon disingsienan ku neraka pala hadirin sadaya iyalah woi ulah judi neraka woi ulah maling neraka woi kudu salat teu salat mah neraka tadi sienan geus lamun jelema dibubungah teu bungah disingsienan teu sieun nu kitu ngaranna bebeg nya urang dia kana bebeg di sawah teh ya ditacuk leuwih kek iya cek nu boga sawah gig anu apa gig tungguan ku dia lukmas aing awas bisa sero lawan ku dia cek nu boga lah iya sawah lamun hasil bagi 2 gig pokoknya dia sapotong aing sapotong menang 1 juta dia 500.000 aing 500.000 oke cicing bae bagi kieu bungahan tapi begig tapi ulah sambat kaniaya dia gig semoga sawah gara dia aya sero dia ngajedog bae aya nu maling dia ngajedog bae nyawa sapat pajak wae sieun nu begig eta ge jelema kitu disingsionan geus teu sieun dibubungah geus teu atoh eta sarua jeung potongan babag aya urang dia babegig ai bagi bisa ngomong horeng geus moga-moga dengan peringatan Maulid Rasul urang sadar ku Allah hiji sing diampura dosa 2 ditetepkeun iman Islam panjangkeun umur anu barokah jembar rezeki anu barokah anak sing saroleh sehingga urang hasil maksud dunia akhirat sehingga urang sadaya jaga di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang syafaat Rasulullah amin ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur nu leres taufik hidayah ya Allah anu lepat kebaduan pribadas Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidil mursalin wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum